Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru nu kusim kuring dipi hormat sareng rencangan nu kusim kuring dipi heman. Puji syukur orang sanggakeun ka Maha Kawasa anu tos ngalimpahkeun rahmat ka urang sadaya. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Tihlap oge sholawat sareng salam mugia teras kacurah limpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad SAW. Oge ka para keluarga, para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Dina kasempetan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara singget nu judulna pentingna pendidikan. Di zaman kiwari pendidikan teh penting pisan. Ku ayeuna pendidikan, urang janten tiasa tur ngarti. Pendidikan oge janten rencana urang kapayuna bade jadi naon. Kumenangna ilmu tina pendidikan, urang oge gampang neangan pagawean nu alus. Ku cara diajar nu junun, nu bener, jeung pastina jujur. Urang pasti tiasa janten jalma nu sukses. Miboga prestasi nu cemerlang tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung negara. Jar ilmu teh kewajiban kanggo sadaya umat muslim. Ku kituna urang kudu sumanget nyar ilmu pikeun bekal kahirupan. Rupina sakitu wae nu dipikahatur, hapunten bilih aya basa nu kirang merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.